Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para sepuh miwah sadaya-sadayana hormateun simkuring. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sareng inayah ti Allah urang sadayana tiasa kumpul riung mungpulung dina raraga ibadah tolab ilmu. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala turta nambihan keimanan sarta mudah-mudahan urang sadayana digampilkeun ku Allah pikeun nempuh jalan pi surgaeun. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sareng sadayana, materi anu kusimkuring saja didugikeun dina ieu waktos nyata intina 2 ayat tina Al-Qur'an surah Al-Infitor surat ayat ke-13 sareng ke-14. Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Dina eta ayat para ronok pisan. Ayat ke-13na Allah Subhanahu wa taala ngadawuh innal abrara lafi naim. Saestuna jalma anu kaasup al abror lafi temen manehna teh bakal aya dina naim surga anu pinuh ku kanikmatan. Wa innal sareng saestuna al fujaro jalma nu bener-bener fajir, jalma nu bener-bener rea dosa. Tadi mah abrol fi naim, ieu mah lafi jahim, aya dina neraka jahim. Para sepuh miwah sadayana, ieu ayat tegas pisan ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun nganggo inna ngawitanana. Dina ilmu bahasa Arab mah inna teh ieu teh pikeun naukidan. Bener-bener atau saestuna gitu. Jadi lain hal anu biasa. Inna mah bener-bener. Innal abroro saestuna jalma anu kawengku ku kecap abror. Naon al abror? Abror teh jama tina albirru. Naon albirru teh? Birru teh hade halus gitu. Para sepuh miwah sadayana, dina salah sawios hadis katampi ti Ibnu Umar, anjeunna nyaurkeun qala Rasulullah sallam, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innama samahum saestuna tayalian bingaranan maranehanana al abror ku kecap abror teh liannahum baru punten liannahum baru sabab saestuna maranehna teh nyieun kahadean kasaha al abaa kanu jadi kolotna wal abnaa jeung kanu jadi anakna. Jadi kecap al birru kadituna abror jamakna ieu teh lamun ku kecap anu gampil mah saresna jalma anu nyieun kahadean. Numawi di urang sadayana sering ngadangu di tina ajaran Islam kecap biru. Ngan anu pang terkenal nama kecap birrul walidain. Birrul walidain teh alus, walidain teh ka indung bapa. Ieu sering pisan birrul walidain. Hade ka indung bapa. Malah pemain sepak bola ge aya nu dinamian birrul walidain. Tapi teu aya pemain sepak bola jenenganana inal abroro lapi naim teh aya. Birrul walidain mah aya adu ka ti mana tah.
kantos metenya ningal namina teh birrul walidain. Naon hartos birrul walidain teh? Birru teh alus, walidain ka indung bapak. Walidain teh 2 orang gitu yang melahirkan, maksudna mah indung jeung bapak. Para sepuh miwah sarjana sedengkeun dina hadis ieu mah kecap al abror teh lain ka kolot tungkul. Saur Rasul dinamian abror maranehanana teh sabab manehna teh barul abaa wal abnaa. Manehna teh alus ka indung bapa jeung alus kanu jadi anak. Para sepuh miwah sadayana, urang sadayana sering ngadangu kecap hade kanu jadi kolot. Tapi urang jarang ngadangu kecap hade kanu jadi anak. Disangkana otomatis wah da kolot mah moal aya nu teu nyaah ka anak. Itu kan babasanana moal aya kolot nu teu nyaah ka anak. Tong bororaah jelema hayam ge nyaaheun ka anakna, sato ge nyaaheun ka anakna. Ari bab nyaahna meleres cobe kurang tinggal hayam indungna keur anakan keur naon ngasuh anakna urang torojol weh anjing nu gede. Dina naonnya dina pantesna mah eta hayam moal wanieun ka anjing nu gede teh. Tapi lamun keur anakan gitu nya maka wani ngalawan ngabintih ngudag ka anjing teh, padahal anjing teh leuwih kuat tibatan hayam. Naon nu jadi sabab hayam nyaah ka anakna. Jadi nyaah ka anak mah kadang-kadang kana hal nu teu kaukur teu kaijir ge jadi wani nyaah ka anak. Dina bab nyaah mah tos teu tiasa dipungkir deui, leres sadayana ge nyaah ka anak. Ngan kecap biru alus ka anak jeung nyaah ka anak benten. Bahkan sakapeung mah aya nu nyaah ka anak teh jadi teu alus gitu. Jadi teu tiasa disamikeun antara nyaah ka anak jeung alus ka anak. Ari nyaah mah ngungkapkeun rasa gitu dina tingkah laku ucapan jeung sajabana. Budak labu saeutik dirawu dipangku diusapan gitu tah nyaah ka anak. Budak gering saeutik gancangan dibawa ka rumah sakit bakat tingku nyaah ka anak. Baheula budak gering gancangan dipangku dibawa ka dukun eta ge nyaah ka anak gitu. Baheula mah gitu. Nyaah ka anak kan teu ngarti eta mah. Tah nyaah mah kitu. Teu setiap nyaah ka anak ieu teh disebut hade ka anak. Ari hade ka anak mah nyaeta urang nyieun tindakan anu eta teh alus keur anak urang dunya jeung akhirat eta nyaah ka anak. Punten nyaah hade kanu jadi anak mah. Para sepuh miwah sadayana janten innal abroro lafi naim di dieu teh dina hadis Rasul mah al abror teh disebut abror teh nyaeta kecap baru teh nyieun kahadean atau nyieun hal anu hade kasaha al aba kanu jadi kolotna wal abna jeung ka budakna. Ari ka kolot mah gitu nyieun kahadean teh sering diterangkeun. Tapi nyieun kahadean kanu jadi budak kumaha? Nyieun kahadean kanu jadi budak mah nyaeta urang gitu. Ngadidik urang nemongkeun perilaku teh anu matak nyalametkeun budak dunya jeung akhirat eta teh hade kanu jadi budak. Para sepuh miwah sadayana tah di urang ieu teh hal anu rada jarang dibahas.
Nuawi jarang diurang ngabahas ngeunaan parenting ya. Parenting teh cara ngadidik budak. Di sekolah mah guru-guru diajar teh cara ngadidik budak. Gitu. Ngan sakapeung dina derna mah ngadidik budak teh kuduna kieu kudu lemah lembut ku segala rupa, sakapeung mah kapangaruhan ku ku rasa pribadi. Nya bayangkeun we guru baheula mah gajihna leutik, di imah rudet pamajikan ngadat, terus ngajar ka sakola, budak piamekeun saeutik ge pan langsung porongos nyarekan. Sakapeung pamupus ge ngabelewer baheula nya. Baheula kitu. Nyalurkeun meureun emosi di imah teh. Padahal da dina di SPG na mah teh baheula teu diajar kitu. Diajar meledog budak henteu. Baheula diajar nama kudu memahami psikologi anak pun gitu. Kudu nyampaikeun ku cara alus tah kitu. Tapi kenyataan kitu. Wajar baheula mah gaji guru teh lemet pisan. Satengaheun gaji karyawan pabrik baheula mah. Kusim kuring dijelaskeun. Mata mun guru rada galak baheula mah rada wajar. Mun ayeuna guru galak keneh teu wajar teh. Sabab guru teh ayeuna mah gajihna ageung ibu bapak. Ageung nu tos PNS, ari honor mah alit we gitu. Entak ibu bapak bilih kagungan putra der we. Guruna teh amek-amekan di sakola diontrog, tinggal heula guruna. Bilih guruna teh honor gajihna saeutik, keur mah pusing gitu dicarekan ke urang di. Nah. Intermeso tam sakedik. Tah wangsul deui. Jadi ilmu ngajarkeun ka budak. Tah para sepuh miwah saksena di urang teh jarang gitu. Ustad ngabahas ngeunaan parenting tadi. Cara ngajar ngadidik ke budak. Di urang manu ustad teh pun ustad saha? Ustad Tatan tah ilmu ngajar ka budak mah sae. Di urang rada jarang nya. Mangsul kana pokok. Jadi hade birrul waliden anu terkenal teh ayeuna mah tambihan. Ya, lain ka kolot tunggul hade teh, kolot ke kudu hade kanu jadi budak, gitu. Kudu memahami gitu psikologi anak, kumaha budak keur leutik, kumaha budak keur remaja, budak keur meujeuhna memberontak, teh memang karakter budak itu remaja mah hayang memberontak barudak teh, sareng saterasna. Para sepuh miwah sarsidayana dina penjelasan nu sanes ari nu sebut abror teh gitunya ieu teh aya 4 hal gitu. Aya 4 hal. Jadi tadi mah innal abroro saestuna anu abror teh gitu. Nu nyieun kahadean gitunya. Tadi itu kan bakal dijelaskeun bakal asup kana surga naim. Tah aya di antawisna anu ngajelaskeun al abror teh ngawengku kana 4 hal. Abror teh. Naon nu kahiji abror teh disebut abror jalma anu hade nya nyaeta anu jalma ahli kejujuran. Jujur. Henteu jujur mah henteu naon sabalikna tina jujur. Jujur sabalikna naon teu jujur. Sabalikna tina jujur naon? Teu jujur. Lamun dina dagang beureun sabalikna tina jujur teh nipu gitu. Dagang mah sabalikna tina jujur nipu. Pan aya nu dagang teh, dagang jujur mah, nu jujur mah lamun ngajual barang, ieu barang teh merekna anu-anu misalkan mun aya kelemahan disebutkeun kelemahanana ieu. Mangga wantun sabaraha eta teh nu jujur.
Ari nu teu jujur mah sae kain teh padahal aya bolong na teh dicepeng ku jempol jeung kitu mah sae barang teh gitu. Eta teh nu teu jujur teh. Jadi dina dagang mah jujur teh nipu. Baheula mah kan ayanya tukang dagang beas, simkuring ge aya nu ngajarkeun ka simkuring ari ngulak beas lain kitu. Cenah pada simkuring teh ngulak teh tangkarakeun gitu atawa dikedukeun gitu lain gitu cenah ngulak beas mah dengdekeun bari dipuirkeun eta teh letteran teh ieuna dipuir di kitu ser kitu teh tempo nyipat dengdekeun saeutik ser tungtungna teh jadi ngelok tah kitu cenah meh untung dagang beas teh baheula mah di letter teh di kilo nya. Areuna aya keneh nu icalan beas ku letter aya keneh tong diturutan. Tah eta teh nu teu jujur. Atawa simkuring kan tos ningal tukang beas letteran teh aya 2. Letteran mun meuli aya anu butuh duit ieu boga beas sok beuli sakitu letter jaba dihaneutan sanes di terku korek api dihaneutan teh luhurna dipuncukukeun saeutik ternyata handapna teh ditakol tukang beas mah apal ditakol ti jero ditakol jadi melenong ka handap gitu nu hiji mah peragi ngajual sami ditakol ngan letterna teh ditangkupkeun takol gitu jadi bekok ka luhur tah eta teh jalma anu tu jujur wailul lil mutaffifin nah aya suratna eta mah contoh seueur pisan nu teu jujur mah gitu contoh tidak jujuran mah seueur dina sagala rupa ti kalangan nu pangleutikna nepikeun ka pangluhurna aya nu jujur aya nu teu jujur gitu. Para sepuh mewah saresayana di sakola wae gitunya kamari aya nu keukeuh orang tua kasim kuring Pak cenah panglebetkeun pun anak ka SMP negeri kasim kuring teh hoyong ka SMP negeri mana Bu hoyong ka dinya Margahayu hiji cenah ieu teh ku nilai moal lembet tapi abdi sanggup ngalebetkeun kieu cara ngalebetkeun budakna sok budak teh anteur gitu ke SMP geus deukeut lawang suntungkeun asup teh budak teh ke SMP si bapak mah kalah kaheureuy nya kitu ngalebetkeun budak ke SMP mah gitu suntrungkeun we di gerbangna jul abus gitu iya maksud teh cenah Pak sina lebet budak teh jadi siswa di SMP nya carana mah kumaha we lah cenah abdi sanggup artosna mah Ibu abdi mah can pernah cenah ngasupkeun budak cara kitu jeung moal pernah tah sakitu diwaler teh tah seueur nu kitu teh hayang ke SMP wae teu jujur nu hayang anggota dewan teu jujur seueur di ditu di luar negeri eta mah bahkan aya presiden nu teu jujur ge aya di luar negeri mah di urang mah duka ngan bejana we can di luar negeri mah aya anu teu jujur para sepuh mewah saresayana di daerah di kulon aya jadi pegawai negeri ijazahna ijazah batur aya teu jujur teh awalna ge gitu tah jadi abror teh nu kahiji eta teh jujur jadi urang kedah kumanya ngalatih diri urang jeung ka budak urang supaya jujur gitu nya supaya jujur kade ibu-ibu kamurang kali neng mun aya tukang kredit nagih bejakeun ma eueuh teh cara ngadidik henteu jujur gitu nya pokona kahiji abror mah mibanda kajujuran bahkan disebutnya ahli anu jujur gitu tanu kahiji
Jalma nu kaasup abror teh nu kaduana nyaeta jalma nu resep ngabantu batur. Ari urang gitu, raos keneh dibantu ku batur atawa ngabantu ka batur. Raos anu mana? Tah abror mah resep ngabantu. Lain dibantu, resep ngabantu. Para sepuh mewah sarjana ari ngabantu mah da tiap jalma ge mampu. Ngabantu ku naon we nu urang mampu. Da bakal aya nu mampu ngabantu dina segi ekonomi, aya nu ngabantu na teh dina tanaga, aya ngabantu gitu ku ilmu gitu. Atawa ngabantu mere naon? Mere kategeran ge eta ge ngabantu keneh. Matak dina Islam mah kitu. Mun aya nu maot gitu nya kulawargana teh dina Islam mah kudu dibantu. Nu mawi di zaman Rasul mah dianjurkeun upami aya nu maot kulawargana teh nya ari dikantunkeun maot teh tagiwur boro raah emut kana masak gitu. Dikantunkeun maot mah konsentrasi eta we. Sedengkeun kulawarga nu dikantukeun maot tetep peryogi tuang. Tah kudu sejen pangdamelkeun tuangeun. Ngan di urang ieu mah teu acan ngabudayanya, saena mah dibudayakeun ieu teh. Jadi mun aya nu maot teh saena mah jamaah al jihad nyangu teras ngadamel rencangna pasihkeun kanu kamaotan gitu. Kanggo sakeluargaeun tong kanggo sakampungeun, sakeluargaeun. Saena mah kitu. Ulah tibalik. Pan aya gitu, aya nu maot keluargana teh breng aya nu ka pasar, aya nu ka ditu ka dieu. Sumping terus masak nyiksikan segala rupa ari mayit teh diibakan-ibakan acan gitu. Marukana meureun mayit teh tiasa ibak nyalira. Aya anu kitu. Tibalik teh kuduna mah ya nu maot teh dipaparina dibantosan ku nu sejen supaya gitu. Nya kedah aya tanagi mah. Teras ku basa ge tegerkeun upahan gitunya tah sapertos kitu. Ieu teh kalebet abrol teh nu kitu. Sakapeung pan aya nu teu ngarti mah lain negerkeun kanu gering contona kanu gerkeun. Panyawat naon? Abdi teh panyawat ieu ginjal. Ginjal mah tara lila. Lain negerkeun sanajan ceuk pikiran urang gitu. Kan gitu entong gitu. Insyaallah lah cing sumanget gitu sok we ngadua bari ikhtiar insyaallah Allah geus nakdirkeun ngadamangkeun bakal damang kitu we. Sok aya nya nu nyingsieunan teh wah tatangga ge penyakit gitu mah teu lila. Tah ngabantu. Jadi kahiji mah nya kahiji mah tadi nu abror teh ahli jujur gitu, jalma anu bener-bener jujur, lain jujur ka kapeungan. Terus sok aya nu jujur ka kapeungan nya. Gerea batur jujur, eueuh batur teu jujur gitu. Atawa tempo diperlukeun hayang suara jujur gitu. Ari geus dipilih mah teu jujur, tah aya nu kitu. Di ditu di luar negeri. Nu katilu disebut al-abror teh nyaeta jalma nu tara ngaganggu ka batur gitu. Jadi al-abror mah jalma nu tara ngaganggu ka batur. Ngaganggu naon? Sagala we. Para sepuh miwah saseuna ari ngaos sae henteu. Sae dakwah. Tapi lamun ngaos jam 1 wengi kana speaker ke ngaos. Nu sae teh aya
negatifna ngaganggu batur gitu. Dari ajaran Islam masuk adan. Adan kan di waktu-waktu nunggu tengah ganggu. Subuh aya tage anu kebluk mah tunduh keneh cenah geus aya adan. Tapi da sebenarnya mah waktu subuh teh adzan subuh teh waktu meujeuhna keur nyaring gitu. Nya, waktu meujeuhna keur nyaring. Jadi lamun subuh asa kaganggu teu normal teh nu kagangguna. Matak baheula geuning aya zaman Firaun zaman saha? Aya anu adan teh disaruakeun jeung gonggongan anjing. Zaman baheula make jeung diatur geus adan teh entong make pengeras suara. Padahal adan subuh mah waktuna hudang gitu. Entong berolah cek agama nya cek ahli ekonomi ge kudu hudang subuh mah. Ulah terus we sare. Rezekina bakal dipacok ku batur gitu. Para sepuh miwah sasidena tah janten ngabantunya nu kadua teh resep ngabantu nu katiluna mah ulah ngaganggu. Dina Islam mah jalma nu abror mah tara ngaganggu batur. Gangguan ku ucapan tara. Ku anggota badan tara. Atawa gangguan-gangguan ku nu sanesna. Secara fisik jeung secara psikis. Ulah aya gangguan secara fisik jeung psikis. Para sepuh miwah sasidena nu sim kuring mah nya sieun-sieun jadi gangguan tah di dinya aya hariwang we geus 2 kali tah urang kali diniah teh nu kasenggol ku motor di dinya tapi rek ngadamel polisi tidur teh rada inggis ngaganggu da sim kuring ge mun ngaliwat aya polisi tidur komo mun polisi keur galak mun keur tidur ge kaganggu aya polisi tidur teh asa kaganggu di ditu tuh jabat caket pasantren luhur kejelik bari ngagesruk kita teh keur normal ge asa kaganggu komo nu gaduh motorna teh sebrekerna tos ruksak bletruk jaba keur seueur angen beuki kaganggu. Para sepuh miwah sasidena cobi bayangkeun mun urang ngadamel polisi tidur ngaganggu eta jalan teh kaliwatan sapoe ku 100 urang. Sabaraha kali sapoe jalma kaganggu ku eta? 100. Mun saminggu 700. Lamun sataun wah eta lah paurna teh. Numawi ibu bapak-bapaknya sok sanaos resep kana lagu tah kade ulah pedah resep saurangan we atawa mun eudeuh sakuluargaeun entong tarik teuing bisi batur kaganggu gitu. Atawa motor kadenya ieu mah da nu kitu teh kedah didugikeun motor mun jejel we tahan tarik ganeng teh motor ngalangkung nya cek nu etana cek nu boga motorna keun bae nu dosa mah dalin urang motor dosa mah tarik lagi dalin urang motor gitu. Atawa nu dibobok mah geuning sim kuring duka kumaha sok asa amek teh dihareupeun mun keur macet hareupeun nu dibobok teh ka dicepok asa dicabokan leres atau resep apa-apa mun gitu macet urang dipengkereun motor knalpot teh nu diboboknya teh ka dieu teh blutuk asa dicabokan resep henteu asa kaganggu tah gitu. Jalma nu abror mah ngahindarkeun tina ngaganggu batur boh ngaganggu secara fisik mah komo nya batur keur leumpang ledot gitu kengeng atawa psikis
sok aya gini kabungkur mahnya heureuy kitu nya. Heureuy tapi karena fisik eta teh matak nyeri hatena teh. Pedah kulitna teu pati bodas disebut si magrib teh kira-kira raoseun teu gitu. Kadang-kadang diemutkeun teh. Magrib ka mana gitu. Pedah teu patos bodas. Gitu teh. Atau karena postur tubuh segala rupi eta teh ngaganggu teh secara mental. Hade bilihnya ibu-ibu ahli pangaosan atau bapak-bapak kantos gitu orang teh nyebut ke batur teh. Ada eta mah geus dilani ku batur ge kitu. Urang mah entong pipilueun, mun landian eta goreng. Nya geus meuning ka jenenganana. Leres teh. Lamun eta aya jalma geus dilani, landina teh goreng ku batur teh. Kusabab eta teh sabenerna mah lain atoh. Ngan geus teu bisa nanaon da batur geus ngalah lani gitu. Geus tumarima we, tah urang mah entong gitu. Misalkan aya nu dilani si magrib gitu. Atau si bujur katel misalkan gitu. Urang entong pipilueun mending ge jenenganana gitu. Margi nyaeta teh gitu syarat al-abror teh nyaeta jalma nu abror mah jalma nu tara ngaganggu ka batur. Tah nu tilu eta kahiji mah jujur, kaduana resep ngabantu, nu katilu gitu nya teu ngaganggu batur eta teh ayana dina hablum minanas. Jadi dina hubungan jeung papada manusia. Jadi ulah mata tegenah gitu nya. Kana manahna. Tahu urang di dieu urang teh baheulana meureun jarang dididik gitu dina adab, dina cacarita. Sering kadang-kadang urang teu sadar. Nu kaopat mah nyaeta ieu mah hablum minallah. Hablum minallah nyaeta urang nyumponan hak Allah gitu, nyumponan hak Allah. Naon nyumponan hak Allah teh? Ari hak Allah naon? Hak Allah teh nyaeta diibadahan ku urang. Jadi hak Allah teh diibadahan ku urang. Cobi we lamun ku urang diemutan mah Allah teh nyiptakeun urang dina kaayaan anu ahsanu takwim nya fi ahsani takwim kan dinya teh dedeg pangadeg anu sampurna. Dina ayat sanes mah pasawwahuna disampurnakeun dedeg pangadeg disampurnakeun otak disampurnakeun jaringan saraf disampurnakeun sagalana ku Allah teh. Cobi gara dina doa salat mayit Allahumma anta rabbuha teras naon patosa anta rabbuha teh wanta holak taha Gusti tos nyiptakeun ieu mayitnya teras tos diciptakeun teh wa anta rozak taha geus mere rezeki tah tidinya ge urang teh diciptakeun ku Allah teh dina kondisi pi ahsani takwim dina tos disampurnakeun ku Allah teh sareng rezeki ge leuwih tina kabutuh urang. Jalma nu pangmiskina di dunia ieu teh sabenerna mah rezekina mah tos langkung tina kabutuhna. Oke, da sabenerna mah tapakuraneun urang. Allah nyiptakeun gitu di dunia teh rupa-rupa pisan. Rupa-rupa. Maha nyaahna Allah nu penting pisan keur urang diciptakeun rea pisan. Nu teu pati penting saeutik. Gitu. Ibu-ibu di pasihan beas sareng mas mending mana? Mending emas, geuning emas. Padahal emas jeung beas teh sabenerna penting beas.
beas masuk gampil gitu. Emas mah diciptakeun ku Allah teh saeutik naha. Da emas mah amis henteu, pulen henteu. Teu percanten cobian geulang teh ger sok kulum. Tas gegel pulen teu. Henteu, amis henteu. Henteu deui. Nya ngahaja diciptakeun ku Allah teh sakedik naha da sebenarna mah teu pati manfaat. Gitu. Nu manfaat mah seueur pisan mah ku Allah diciptakeun teh melimpah ruah. Oksigen diciptakeun. Teu kudu dikumpul-kumpul dicana ka bumi oksigen teh henteu. Nya. Tah ku Allah teh diciptakeun urang teh pasihan rezeki anu sakitu seueurna. Cek Allah teh diparentah sanes imbalan da teu kurup sok anjeun teh kudu ibadah pek salat kitu dititah salat bari salat teh keur saha manfaatna sanes kanggo Allah deh tah eta abror teh nyampurnakeun hak Allah pantes atuh Allah geus sagala masihan ka urang ku urang diibadahan pantes lamun jalma geus sagala dibere pek henteu daek ibadah ieu teh teu pantes gitu. Tah eta teh disebut abror. Tah para sepuh miwah sadayana eta opat rupa unsur matanya tina abror teh kedah dilaksanakeun kalayan ikhlas gitu. Hoyong janten abror mah kedah ikhlas. Sakumaha dina Quran surat Al-Insan aya diuniakeun innama nut'imukum saestuna tayalian kami mere ka aranjeun teh gitu. Kuring sararea mere ka aranjeun teh liwajhillah ieu teh karna Allah gitu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ieu teh pedoman lamun urang barang bere ka batur tak kudu kitu atawa maksudna dina ngalakukeun sagala rupa hal kudu kitu saestuna abdi sadaya gitu mere kanu sejen ka manusa gitu atawa nyieun hal nu sajen teh liwajhilah kudu harepanana miharep wajah Allah maksudna miharep ridho Allah. Jadi kedahna diterapkeun teh eta gitu. La nuridu minkum kuring sadaya teh teu ngaharepkeun ti aranjeun teh jazaan teh hartina teh pamales gitu. Kan kapungkur masuk aja balesannya. Mun mere teh dina lebaran gini lebaran kapungkur mere kana rantang disebutna teh pamulang nya kapungkur mah leres pamulang sana si Jawa Timur pamulang teh pamalang teh mah kan kitu kapungkur mah mere sarantang keteh mere teh uihna teh ayaan deui gitu ngan beda jirim sulap gitu baheula gitu nya aya saena aya awona teh seuseurna mah saena nya tah urang mah ulah ngaharep pamulang gitu. La nuridu jazaan teu ngaharep pamulang. Wala syukura jeung teu ngaharep ucapan terima kasih. Masuk aya urang teh nya jalma anu kitu barang bere, Bu, barang bere kasih eta mah mun itu nuhun-nuhun acan sok aya nya. Ari urang ridho henteu mun barang bere ka batur henteu nuhun. Ridho henteu. Tak kedahna mah ridho urang teh. Batur teu nuhun ge wios. Jadi ulah ngarepkeun pamulang. Atau urang sok barang bere kasih anu misalkeun tempo urang butuh nginjem naon we teu dibere gitu. Tah cing kita urang ridho henteu. Kedah nama ridho eta teh.
Ieu we contoh nu gampil we nya urang teh mineng barang bere teh ngiriman wae urang teh aya rezeki ngiriman naon dina hiji waktu urang teh aduh perlu nginjem pacul misalkan pacul itu keur menerkeun susukan gitu tah urang tempo nginjem teh teu dibere nginjem misalkan ieu mah misalkan cing kinten urang tiasa ridho karena amal urang nu tos teu payun sok mere kasih eta gitu. Tah para sepuh miwah sarsena tah kedah nama urang teh masihan atau nyeun kahadian teh teu ngaharep jazaa teu ngaharep pamulang wala syukuro jeung teu ngaharep ucapan terima kasih ge teu ngaharep gitu. Eta mah pelajaran keur urang lamun urang posisina nu dibere mah atawa urang posisina anu ditulungan mah eta mah etika urang. Syukur mah ka Allah alhamdulillah, tapi ka pribadina urang ngucapkeun hatur nuhun gitu. Ngan keur nu mere mah ulah ngaharepkeun pamulang jeung ulah ngaharepkeun ucapan terima kasih atau ucapan penghormatan jeung sajabana. Para sepuh miwah sarselena tadi teh nama inal abroro lafi naimnya. Tah lamun jalma geus abror gitu dijamin ku Allah ngawa taukid inna tah dijamin engke bakal ditempatkeun teh lafi naim dina surga naim surga anu pinuh ku kanikmatan. Allah Subhanahu wa taala dina Quran rata-rata mun nerangkeun misalkeun surga sok nerangkeun neraka. Nerangkeun jalma anu abror, nerangkeun sabalikna saolah-olah Allah teh nawaran ka urang teh rek milih nu mana gitu. Tadina ieu ge ayat ka-14na wa innal pujjaro saestuna jalma anu pajir lafi jahim teman aya dina neraka jahim. Ari pujjaro naon? Abror mah tadi nu hadenya, nu hade nyeun kahadean gitu. Ari pujjar teh ieu teh sigot mubalaghah tina kecap fajir. Naon ari fajir? Nah, kecap fajir teh ieu dina Ibnu Katsir mah ieu dijelaskeun nyaeta fajir teh tiasa jahat atawa ngaruksak atawa maksiat. Eta teh fajir. Jadi jahat, ngaruksak, maksiat, jalma nu resep maksiat, jalma anu maksiat disebutna jalma anu fajir. Jalma anu ngaruksak, jalma anu fajir. Ari pujjaro mah nu bener-bener fajir gitu. Lamun jahat teh bener-bener jahat, mun ngaruksak mah bener-bener ngaruksak gitu. Lamun maksiat teh jalma anu bener-bener maksiat. Eta dina Ibnu Katsir diuniakeun. Dina Lisanul Arabi mah diuniakeun jalma anu fajir teh jamana pujar tadi nyaeta jalma anu bener-bener rea dosa gitu. Bener-bener nu rea dosa jeung disebut pujar oge jalma anu sok ngaengke-engke kana tobat. Ari urang rumaos seueur dosa, da patarosanana waler ku urang, kedah tarik. Namana lamun urang rumaos seueur dosa kapungkur teh sok anu eta teh sidik dosa gede. Mangka tong digengke tobatan gitu, gara gencang-gancang tobat. Dina Lisanul Arabi mah kalebet jalma anu fajir eta teh lamun anu jalma ngangke-engke tobat. Komo lamun jalma teh bangga ku kajahatan, bangga ku dosa. Mana aya nu bangga ku dosa?
sim kuring kantos eta sim kuring gitu ngobrol tapi seueuran jeung aki-aki tong gumujeng pada sim kuring tos aki-aki gitu. Kapungkur ya mah nuju sim kuring ora kene. Ngobrol jeung aki-aki ditu di PT naon lah di Bandung da. Ngobrol dukanya henteu nama geus pensiunan. Eta manehna gitu ari eta pensiunan tapi katingali teh jag-jag kene. Ngobrolkeun salingkuh sarua jeung nu pensiunan deui gitu. Make jeung ngajelaskeun ngobrolkeun bangga teknikna teh gitu. Carana teh apa mah can teu datang peuting mah tuh siga cenah. Datangna teh jam 9 we cenah nganyang. Budakna mah titah we cenah naon we cenah kitu. Der we jeung eta sarua pensiunan di eta teh jalma gitu. Nu kitu mah jalma nu pajir teh kalaka bangga kana dosa. Atawa gitu aya jalma maneh mah nginum teh ngan saeutik bapak mah baheula wah sakitu mah henteu play cenah. Tah ulah bangganya tobatan. Para sepuh miwah sareng janten dina lisanul arabi mah sajabi ti dosa teh jalma anu sok nunda-nunda kana tobat ge ieu teh sami cenah saurna teh jalma anu pajir. Sakedik deui nya. Janten jalma anu pajir mah jalma anu jahat, jalma anu rea dosa, jalma anu ngaruksak gitu. Ngaruksak naon? Ngaruksak naon we? Da objek nu diruksak teh rupa-rupa. Aya jalma wah siga menak make dasi jeung segala tapi ngaruksak ekonomi bangsa. Ieu ge jalma pajir eta teh. Ngaruksak ekonomi. Dihormat sadayana teh mungkin disuntangan segala gitu. Tapi lamun kebijaksanaanana matak ngaruksak ieu teh jalma nu pajir eta teh. Bisa wae ngaruksak teh moral. Teu sakedik wan moral jalma diruksak gitu. Bisa wae akidah nu diruksakna teh. Bisa oge syariah. Para sepuh miwah sesena cara ngaruksakna aya nu lemes, aya nu kasar rupi-rupi. Akibat tina diruksak carana kumaha eta mah urang Nasrani mah tos puguh ning kitu nya. Yahudi jeung Nasrani mah pasti naonnya moal ridoeun mun urang aya dina Islam teh bakal ngaruksak teh ku rupa-rupa cara. Aya nu lemes mah nyaeta ngaruksak ku teknologi aya teh. Ulah dikira gitu. Teknologi nu dikaluarkeun ti luar teh teu ngaruksak, ulah dikira. Eta teh tiasa ngaruksak. Cobi we urang geuning. Urang nuju kadang-kadang muka tina Google teh masalah agama muka teh torojol iklan nu teu pararugu. Ditutup atau diteruskeun penasaran. Nah, gitu. Ari kolot mah teu pati hariwang ieu budak ngora. Hariwang gitu nya ngaruksak eta teh. Para sepuh mewah saserena gejala nu ayeuna tampak di tiap daerah ngaruksakna nyaeta mun ngariung kula warga nyaro HP kabeh eta teh ngaruksak ongken eta teh. Karawasnya ke urang. Sok carogena kana HP. Istrina kana HP, putrana kana HP masing-masing ngariung tapi teu aya komunikasi. Teh ngaruksak teh. Tong aneh lamun hiji waktu meledak teh. Wah budakna gitu. Sabab budak kapangaruhan tina HP. Kedahna mah obrolan. Urang robih yuk. Urang robih yuk. Siap? Nah gitu kedahna mah gitu.
Pan aslina mah eta teh alat komunikasi jarak jauh baheula mah disebutna teh telepon teh kan. Namun dari telepon alat komunikasi jarak jauh. Ari ayeuna leres ayeuna ge jarak jauh kene. Ngan udah deket diantep gitu masalahna teh. Persepuh miwah saksena kulami-lami mah eta teh jadi mengaruhan kana tanggapan urang. Pantes lamun dina hadis Rasulullah SAW katos nguningakeun an Umamah al-Bahili katampiti Umamah al-Bahili nya gitu. Rasul kantos naros kepada sahabat, kaifa antum rek kumaha aranjeun idza togo nisaukum lamun pamajikan aranjeun awewe aranjeun geus togo wa pasako sababukum jeung barudak aranjeun geus parasek wa taroktum jihadakum jeung anjeun ge geus teu daek jihad. Jadi tilu kondisi nu dihariwangkeun ku Rasul ditaroskeun bakal terjadi ieu teh. Kahiji togo nisa ukum. Ari togo teh naon? Ngaliwatan wates gitu. Jadi awe teh geus ngaliwatan tina sakuduna. Wa pasako sababukum. Pasako teh ngaruksak. Sababukum budak ngora teh ngararuksak gitu. Wa taroktum jihadakum. Aranjeun nu kolot geus ninggalkeun kana jihad. Teu daek ngageureurkeun budak kitu ge gitu. Kadituna leuwih parahna mah wa kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan. Da kumaha aranjeun lamun geus ningali kana kamungkaran teh siga hade eta. Ieu mah leuwih parah. Wa ra'aitumul ma'rufal munkara jeung ningali nu hade siga goreng. Tak bisa terjadi eta teh. Ngan moal ngabahas eta panjang teuing nya atos cekap sakitu. Dina intina nu kusim kuring didugikeun panginten dawuh Allah Subhanahu wa taala innal abrara lafi naim. Saestuna jalma anu abror kasub abror, jalma anu abror teh nu hade. Dina hadis tadi hade ka indung jeung hade ka anak. Dina penjelasan nu sanesna abror teh aya 4 rupa nyaeta jalma anu bener-bener jujur, jalma anu resep ngabantu ka batur, jalma anu teu ngaganggu ka batur, jeung jalma anu nyampurnakeun hak Allah. Paopat. Tah nu kitu teh nu dilandasan lillahi karena Allah lafi naim. Pasti bakal diasupkeun kana surga nu pinuh ku kanikmatan. Wa innal fujjaro jeung saestuna jalma anu bener-bener rea dosa, jalma anu bener-bener doraka gitu. Jalma anu bener-bener jahat, jalma anu bener-bener ngaruksak, jalma anu bener-bener maksiat gitu. Jalma anu bener-bener rea dosa, resep kana dosa, ieu teh lafi jahim. Temen manehna teh bakal ditempatkeun dina neraka jahim. Para sepuh miwah sareng mudah-mudahan urang sadayana kalebet abror al abror anu urang teh sae ulah kalebet pujar. Mudah-mudahan urang sadayana kumpul ayeuna di dunya di masjid, kumpul jeung keluarga di bumi masing-masing, engke kumpulna di akhirat di surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.